Assalamualaikum bos. Balong. Ong kayak atuh abinya mang milarian. Ohon. Oh siap. Bari muka pemancingan. Siap bos, mohon. Manawi ayang ke di kabaran ku abi. Oke, siap bos. Di duitin. Bang. Nah, kerja tadi mana nih? Aing keur ngopi we tas ngopi. Aing tas lelempangan we teh ditu. Sia sugan aya atuh dulur sia atawa saha anu rek ngajual balong. 50 bata we. Dunungan aing di ujung pengusupan. Nu ngajual balong 50 bata. Lumayan dong neang komisi. Aya. Saha ket? Mang Uro di ditu tuh. Mang Uro naon ket sing bener? Mang Jack pan ngaran asli nama Mang Uro. Bila Uro ket jauh-jauh tina Jack kana Uro. Nah, tak percaya. Bener aing mah serius tanyakeun Jik kudu itu. Serius. Teh ayeuna. Heeh, Jik panggilan ka ditu. Tungguan. Engke lamun bener aing telepon aing ka ditu. Siap. Sugan we sugan. Heeh. Ieu pi acisen anjing aing keur teu boga duit teh goblok jabang ke. Aku ini. Nah, kemana Mang Uro yuk? Bang, nempo Mang Uro? Hah? Nempo Mang Uro? Mang Uro saha? Nah, nyebutkeun saha? Bah Jack. Bah Jack. Nah, ngaranna jadi Uro geuningan. Bukan eta ngaran asli nama. Ngaranna Uro kitu? Heeh. Nesiek naon nenengan Mang Jack? Lah biasa bisnis kecil-kecilan. Aisyah bener nak ek bisnis naon? Aya we. Sebenarnya aya wae we nanya aing mah. Padahal bisnis nage jeung Mang Jack. Lain jeung Mang Ade. Sugan we atuh kacepretan aing. Aing jadi perantara gitu ngetakeun Mang Jack. Kewe mun geus aya Mang Jack na. Rokok we aing masa bungkus ya. Ya gampang, tenang. Tadi makan mamawa usep si Sangrana useup. Keur ngusep tadi makan lebak si Juro mah. Si Juro. Uro, si Uro. Oh Bang Jack mah keur ngusep tadi mah. Tuh tadi makan itu. Lila mah. Nyawa teuing aing teu apal. Tadi mah keur mamawa usep jeung mamawa ember. Kopi atuh, peraku kopi-kopi acan. Aduh. Namanya raos ya, datang-datang ka di ujung-ujung minta kopi koplok. Pan ek bisnis. Sugan we atuh ka cepretan. Oh, kopi mah di dieu mah sia. Atuh, meni sulit kopi-kopi wae ge. Kewe atuh geus puguan eta bisnisna lancar. Tuh, jalan mana tuh? Yang samperkeun. Sina ka dieu wae. Mang. Tenang atuh. Mang Ra. Di dieu mah rapaleuna aing si Jack da uro-uro goblok. Paingan si teu apaleun. Sorry deh sih. Naon ding? Jadi ieu mah bisnis teh. Jadi soalnya nu butuheun ge bos ieu mah. Wah, Heueuh. anjir. Kalem menjadi mun heueuh eta maneh kek ku aing dibere komisi. Gede. Ya, atuh gede atuh sih teh. Aing kumaha ieu? Cicing atuh pan acan. Dia bieu nyeurikeun ka aing. Moal, wan mun bener. Mun sia bieu teh seuri. Pan aing mah nyeurikeun naon aing mah lain nyeurikeun ngaran Uro aing mah. Eta tong disebut-sebut teh sih. Oh, Mang Jack. Gitu tah Mang Jack. menyebut Mang Jack ku aing karek. Bere rok. Kudu atuh bos, pan ieu transaksina gena di dia, bos. Heeh. Ayo atuh. Heeh, cicing sina ka dieu wae ku aing ditelepon. Iya bener-bener orang penting ding. Bos. Aya kalem ka dia, bos. Buru. Diantos. Siap. Aya daekeun ka dieu. Daekeun keur ka dieu, tenang we atuh da jeung kami mah. Aing teh keur butuh pisan duit. Aing ge sarua keur jeung ulin ke peuting ek apel. Aing ge sarua aing ge hayang duit. Tapi maneh awas menyebut uro-uro deui ka aing. Oh, moal. Jaga di rahasia. Ya asal sing bener we nyocok na aing mah. Mana uang? Oh, itu tuh. Dilasan oding atuh. Iya, pan ieu. Sager. Tanya si bos nu priyogeuna mah. Dek,
Mana ya, Wak? Ah, iya nu gaduhan. Calik, sok. Gadona ya. Calik. Di mana Mang Jack balongna? Aya itu di Balai Lebak. Aya 50 bata. Langkung atuh, aya 55 lah. Nah, harganya cenah, Wak? Nah, ai 50 bata mah langkung kurang lebih karena 100 bataan. Nah, abi periogi artos teh 20 juta. Hah, 20 juta? Langsung duitan wae eta mah murah tuh sakitu Muhun mah. sok mangga bos abi mau perantara we. Tapi abi mau alami dah. Paling oge tos gaduh atos deui mah paling ukur 5 bulanan ge ditebus deui nya. Oding. Pan aing yang ngomong lagi si Obos mah butuheun. Rek meuli le ngagade. Pad aing mek ngagadekeun aya. Ai sugan terek dijual. Atuh. Kami ada tebusan balik. Angka bati deula lah. Buat aing teh heueuh aing teh piduiteun. Tak ke masjid mah mau jujur geuningan. Ke masjid mau jujur. Kang benerkeun Oding. Nah, siap kumaha Oding bisnis. Gade, abi mah nek ngagade. Jadi mana menang komisina. Awas menyebut deui aing mah kulo. Ku aing udah ge imam maneh. Hari siap kumaha Oding pancena. Sing bener gara kehet bisnis teh. Ai sugan teh. Duh hapura bos. Jangan si sukal duit 20 juta. Kayak meureun kieu janten milarian heula ke mun aya di telepon deui. Dieu ah. Tuh balik bisa siap bebal teh nya. Ah. Aing kunci sih kumaha. Kan jadi mah komisi kumaha. Aing teh menang komisi. Dengan ararat telah temerean disabaksieun ngerenyat sarua jang bohong. Di dieu kamari ngalani lembih. Aduh. Nasi goblok ieu lihu alus-alus kalah ka dipodolan kunyuk teh. Iya kalah ka modal goblok. Padaya. Astagfirullah. Sianan urus tunjung goblok sia teh. Tidak sopan. Aku lagi bebetan. Nah sia eueuh gadag atuh kaed ka modal dirinya nyaho ieu teh lapak pergi nguseup aing ai sianya. Heh. Wane nguseup di dia, Yok. Hah. Hampura, Yok. Kuudeg di podolan. Kuat Yok aing. Aduh, aslina. Yakin, Yok. Bangun wane nguseup di dia. Loba, Yok. Sia najis teh ke sudi aing kurut modal sia kunyuk jorok. Nyao, Yok. Kurang macan posi Paisa. Usah saha di dieu mah. Matak aing di modal ge. Sanu nanyakeun si Paisal kunyuk. Geuleuh cai teh sia aing mau nguseup di dieu. Ih, ari maneh kos di goblok wae. Ya. Eueuh si Paisa di dieu mah. Eueuh sasaha. Eueuh. Sia ari ngomong jeung nu budak aing meni. Mentak setruk kunyuk. Wah aing rasakeun di gawean kunyuk sia. Aing asa teh nyambung kitunya dasar jelema goblok. Maroyok sia teh. Ha. Ampun teh, harap ieu malu. Aing mono di we. Awang aing ngeuweun si Maroyok mah goblok aing. Penyambung aing. Astagfirullahaladzim. Maroyok, Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid walam yulad. Maroyok, goblok. Abong siate goblok. Lulus tunyung siate. Anak siate siate. Goblok. Anjing ngena aing anjing.